Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasararea kasadayana. Dulur-dulur kurang lebih channel. Sim kuring nyata ayeuna nuju di kontrakan di Cileungsi di tempat Padamelan. Oh iya nyata sim kuring rencana nama pada keplakan ya teh lur. Sim kuring teh bade mangpaatkeun lahan kosong anu aya di pangkeun kontrakan gitu nya. Kamari teh sim kuring meser ieuna si taneuna gitu gemuk. Tos meser sadayana tos meser. Plastikna nya abdi sim kuring mangpaatkeun palasik sesa dahar gitu, sesa dahareun da palasik mah teh dahar gitu. Daripada jadi sampah gitu, ini sim kuring dimanfaatkeun kangge ngadamel pot. Anu mudah-mudahan pot eta jadi gitu, jadi tanaman anu manfaat pisan sim kuring pribadi khusus nama gitu. Lamun hayang ngemi-ngemi acan meureunnan teu kudu meser gitu. Rencanana kuring pada di pelakan bayem cengek nondenya kangkung maka itulah anu babari hirupna. Nah kusabab ayeuna hujan jadi insya Allah anjing jadi ayeuna di cancel lah, dibatalkeun lah. Hujan, rese melakana. Ayeuna mah kuring bade carita we sakedik lah. Jadi kangge dulur-dulur sararea. Oh, punten satu acan ieu nya. Anu acan subscribe, mangga di-subscribe da gratis bantuan sim kuring. Anu acan subscribe-na di belah katuhu tengah-tengah di tengah kanan mangga diklik terus loncengnya di halburkeun dihirupkeun supados pami sim kuring ngupload video nah aya pemberitahuan anu mudah-mudahan kapayun mah tiasa masihan video-video anu manfaat insyaallah. Mudah-mudahan sim kuring sarejeki disehatkeun ye na badana. Mudah-mudahan oge sim kuring tiasa manfaat lah. Intina mah gesan lembur sim kuring heula, terus gesan desa sim kuring heula, gesan kecamatan sim kuring heula, teras gesan kabupaten sim kuring heula. Sugan ka ditu nama biasa manfaat yang negara sim kuring, negara Indonesia gitu. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Oh, bisi anu narosnya, bisi anu naros kunaon eta ngangge wae iket gitu. Jadi kieu lur kuring teh kuring kan sebagai warga Jawa Barat khususnya kurang Sunda lah gitu. Kurang Sunda teh nyaeta identitasna ku iket sareng ku pangsi anu aya di awakna lah gitu. Nah, kusabab sim kuring mah acan gaduh pangsi nah nyantosna iketna heula gitu tah diajar. Diajar make iket gitu. Jadi sim kuring hayang ngamumule budaya Sunda. Sing sanajan sim kuring teu tiasa naon-naon. Nyarita ge masih babalepotan keneh gitu. Masih can bisa lah. Seueur keneh kakuranganana. Tapi sim kuring gaduh cita-cita. Sim kuring palai ngadegkeun deui budaya Sunda. Palai ngamumule deui budaya Sunda.
kunaon sim kuring ngobrol pakai bahasa Sunda nyata sim kuring palai nyata ngomong mulai tadi bahasa Sunda sebab ayeuna loba budak ngora anu era gitu ngomong bahasa Sunda tuh naon sih nora gitu naon sih nah dia mah alim gitu sebabnya kekayaan orang Sunda itu bahasana ku pakaianana ikatna gitu jadi kurang kudu dimulai kudu disyukuri kudu diadegkeun ulah eleh ku bangsa barat gitu kan bangsa barat itu gaduh identitas ulah pipilun bangsa barat da urang ge gaduh identitas gitu itu intina malur mungkin atau selalah sakitu ku sabab ayeuna atas maghrib insyaallah pamit aya halangan enjing bade melakukan ngawitan pepelakan ulih damal insyaallah sore hatur nuhun sataacana hapunten bilih aya kalepatan di cacariosan kuring da kuring ke sami diajar gitu ngobrol diajar nyarita pakai bahasa Sunda hapunten da teu tiasa ngage bahasa anu lemas teu tiasa sim kuring da apalah teu da urang Karawang masuk beras gitu bahasana hapunten sataacana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.